Pak Semar wong kulehe wong lah gedu siapa namanya tunggu saya lah gedu kata sihung nepi ka mau Raja Bagong mak itu ya bim aku kalah modal sia bim tuh kan terlalu emosi kamu emosional dek aduh tolong kak apa yang sakit dek Banglus lampahe pun Bima anu sasatna lumampah ti alas saptarengga sejanga babad alas amr anu aya patulah patalida sarang pameredih ti pihak Kurawa Raden Bima lumampah sanajan ku ibuna ku eyangna ku saderekna dihulang kacarios dileuweung ku tarungu aya 2 denawa durmuka dursala ya adi lan kadiheulanan disauran tukuani aya naon ieu enjing aduh ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan surcor cai nu harerang kanca leres kulan matak endah ditingali atuh katinggal itu beunteur jeung tampele sili udag leres kulan di luhurna engkrang menising sari ripit gitu ai lestari ma alam teh kieu geuning kanca endah ditingali ki adik kan adieu engal disauran ingkang raka geula kapirara patek kadana nu mulia tangku serego godana tapi niat kedah kebat ku gogoda ulah hebat leukenan bari ngeureuyeun tigenan dangan karieun pacuan warekana mun maksud pinangi gagah geuning ai kasenian urangnya kumaha kulan heueuh dumeh urang bangsana dumeh bangsana nikmat we didengeun dumeh sukuna leres kabeh ge geuning pada ngabogaan seni sewang-sewangan heueuh boga ciri khas masing-masing anu nepikeun kana rasana sumuhun muga-muga we lestari nepi ka mana kan tenan heueuh kadede disauran kulan ku tuang raka ayeuna sumuhun kulan bari canak bako kayaknya alah beres
Alah aya naon kakanda ke lanande adinda Adikku ada hal-hal yang akan saya sampaikan kepada adinda. Alah oke lah. sama adikku sendiri. Hiji bangsa sareng seni budaya sangkan seni budaya urang sami umulena Denira kingkang wontening alas pringganding asala wontening alas pringganding ansala dua denawa anu nuju ngarasakeun poyan panon poe Tuh eta sisi gunung dilebahkeun nanang ngalir walungan dek kulan aya naon Kang kieu ye cing atuh naon purwa akang nyaur ayi heeh saperkara akang teh nuhun ki adi bisa nyaosan pangangkir akang nuhun akang bisaan sora dikitukeun naon anu ngorolok bieu akang eta kitu kumaha teh teu bisa mah tong maksakeun maneh jadi geuning teu sakabeh nu bisa anu kitu henteu nya aya aturan lain seni bisaeun gitu angin-anginan akang teh ku sora eta teh cici jep muji buan dulurna ngan hanya ka kakawena ruwarawe yes ya mah kieu deh jadi pangna ku akang dicalukan ka dieu teh memang beuki dieu beuki karasa mangpaatna ieu leuweung atuh kan tenang. si horeng ku ayana ieu leuweung loba tatangkalan sasatuan jeung sajabana teh ku pangeran teh geus disaimbangkeun Bangkeun ayeuna abong maha dina sagalana geus balan konsekuensina luar biasa dek ya tah nu matak ulah waka ku ade diharamkeun dibinahkeun sakira-kirana anu matak manfaat doh eta nya diantarana kolot baheula nyarek geuningan jang ulah ulin ka sirah cai eta deuleu atawa ulah ngaganggu tatangkalan tongboro hingga tatangkalanana kalakaina oge cenah geuningan ulah diganggu sanget teh dulu kade politik kolot baheula lemes kolot banget ngan ku budak ayeuna sok wah binah pajar dinu kitu aya mah tah salah tafsirna teh eta sok dirempak ku jelema ayeuna mah eta pajarkeun teh aya bah jamrong cenah heueuh bah jamrong apan itu akar-akar teh jamrong teh Jamrong teteh dang daunan teh jabrig hejo lemok urangna jadi salah persepsi jigana bisa jadi nya moral tadi urang teh krisis moral ya teh teu sangkanya it's not wayang but the dalang doh behind the wayang apa itu artinya jadi bukan wayang na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa dalang na heula tapi da Pak Asep mah soleh soleh Pak Asep itu orang beriman soleh dalang mah orang bertakwa iya ai soleh na dalang kumaha ulah waka ngaluskeun dalang sia eta hukum teh pilih kasih ya ai hukum mah biarpun dalang salah neraka
Dalang itu coba goda sama istri bagus atau sama istri cantik tidak akan turun, tidak akan tergoda dalang mah. Anu suka tergoda itu siapa? Asep Sunandarnya. Oh iya. Oh benar. Gitu. Aduh. Ya Kang gitu deh. Sabenerna mah. Nu matak dina lebah dieu wayahna di anu aya patula patalina jeung pancen urang ngajaga leuweung, ieu leuweung sasatoan akang ieu studi perbandingan ka luar negeri. Di luar negeri mah itu burung-burung itu kenal dengan manusia. Kalau manusia duduk di kursi, burung datang. Tidak begitu takut sama manusia. Karena apa? Karena manusianya kalau beli kacang maka 2 dilempar 1 untuk burung. Tuh. Jadi burung itu dengan manusia itu wano. Tuh. Kena itu. Tapi sekarang di negara kita ini mana burung? Coba. Oh iya Kang. Banyak yang newakin. Coba. Oh iya Kang ya. Tuhan itu menjadikan bumi langit dan sebagainya itu seimbang ya kan? Seimbang. Tapi Kang di dalam skenario Allah, rusaknya alam dunia ini oleh tangan-tangan manusia. Nah, justru itu. Pola manusia. Kok akan garuk-garuk? Habis gata. Kalau akan gata gini aja. Jangan garuk aja, itu nikmat deh. Kenapa kalau akan gatal halus celenge? Tidak, garuk aja. Halus merweng saja. Aduh. Iya Kang, nikmat Tuhan itu selalu baru. Nikmat Allah itu selalu baru. Dimanja kita ini manusia dimanja oleh Tuhan selalu baru terus. Barunya bagaimana? Malam sekarang bukan malam kemarin. Hari sekarang bukan hari kemarin. Ini kan baru hari ini. Yang kita alami sekarang. Napas kemarin bukan napas yang kemarin. Kedip sekarang bukan kedip yang kemarin. Bukan barang bekas, bukan barang simol. Barang baru semua. Grace. Nah, di sini harus tafakur deh. Manusia harus tafakur, tadakur dan tasyakur. Harus berpikir dong. Oh iya, gitu. Penting deh, penting. Tafakur kita silaturahim dengan alam. Dengan lingkungan. Harus silaturahim itu man ahaba ayub satullahu pirizkihi wa ayun sya'allahu fi asyarahi falyasir rahim. Jadi siapa orang yang mencintai silaturahim itu maka akan dipanjangkan umurnya, kan juga akan dibanyakan rezekinya. Gitu Kang, la ilaha illallah. Sungguh deh, sungguh. Ngaji dong saya jadi we aing ka bawa. Mun bahasa campur aduk. Kalaka di jalanan jisim aing teh. Gitu. Nya. Oh jadi silaturahim deh yang penting. Wah, enak deh. Biar kita buta alah. Tidak masalah. Bukan, jangan jadi hijab. Saya buta, ente buta.
orang lain cakep jangan jadi hijab. Sebab di hadapan Allah itu sama, Dek. Orang Sunda mengatakan rekep deng-deng papak sarua. Rekep deng-deng papak gede, papak sarua. Jadi orang Sunda bilang rekep deng-deng pak bang berubah bang gitu. Tidak boleh dipakai ocon. Itu deh. Jangan dipakai ngalonyeng. Ini serius. Tuh sama di hadapan Allah deh, sama deh. Coba kalau ada nanti kebetulan ada punya uang, pergi ke tanah suci, biarpun dia menteri, biarpun dia presiden, biarpun dia anggota DPR, biarpun orang kaya, biarpun konglomerat, biarpun dia kalau punya uang tukang maco atau tukang beca ada milik ke sana, sama pakaiannya gitu deh. Berarti di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang dibeda-beda. Oh iya ya. Sekarang mati. Biarpun presiden, biarpun menteri. Kalau Islam ini sana dikubur. Sama dimakan cacing. Biarpun menteri, coba nanti bangkainya bawa ke pasar. Masih hargaan bangkai teri tadi. Betul, saya bicara betul nih. Mana coba? Oh, berarti Kang, ini hasil menganalisa saya. Berarti manusia itu orang bilang gajah mati meninggalkan barang-barang bukti. Gajah paeh ninggalkeun gading, ta eta maung paeh ninggalkeun belang, manusia paeh ninggalkeun jasa. Oh iya itu namun hese-hese ceuingnya eta dengan kata-kata eta. Titina gading ngungkul ge pan loba teh kata-kata nu kara itu mode tiada gadis yang tartak. Gading. Oh iya. Itu. Macak jaga. Ya. Iya Kang. Makanya ini harus kita lestarikan ini alam, ini hutan. Karena air, lihat tuh di bawah. Mata air ada. Tapi sekarang mah dipakai itu air teh dipakai perusahaan. Kan bae eta mah nu penting lah. Lestari deui pinuh ku tatangkalan. Air itu saha Kang ngagidi ka dieu? Mana? Tuh, ada orang. Wah, besar sekali tuh orang. Waduh, mau tukang angkat besi mah gitu. Bisa jadi atlet. Walah. Saha? Ojo kaget. Ulu aya jelema deui. Aya jalmi. Sampurasun. Rampes. Wah, cakep sekali nih orang. Wah, sembada badannya. Saya jadi tukang angkat besi. Aderai gitu. Siapa namanya, Dek? Ngaran kaula. Bima. Bima. Bemo. Bima. Nah, Akang Ceculi teh bajai. Bajai naon? Bajai bajuri.
Aduh, saking ngendikmu Bima. Wih, saking ngendik. Teu apaleun meureun ku basa Sunda di mana kitu. Saking ngendik, ya saking ku butuh. Ah, heuh teu apaleun nyigana ieu. Teu apaleun kawi. Padahal nu kieu mah tong ngabodornya kada kahayang teh. Itu apa Bang? Kaulah dek nanyakeun ai leuweung amer mana? Hah? Leuweung amer. Oh, leuweung amer. Iya, Alas Mertani. Alas Mertani dari sini kurang lebih Ya, 10 kilo lah. ya 10 kiloan lah dari sini. Ini batasnya ini Alas Kutarungu namanya. Hah? Alas Amer tuh 10 kilo. 10 kilo deui kurang leuwih ti dieu Jalu. Ai awak gede tapi ngorakeneh budak teh. Ya, semu-semu boloho. Gitu. Polos. Jangkung gede ke jiga Pak Sugriwan. Ada sebadan. Sugriwan adina Sobali eta mah Sugriwa atuh. Sugriwa, Iya. Ieu mah Sugriwan. Dek naon kadinya Jalu lalawora teuing. Leuweung sanget Nah lalawora kumaha? Ya. Bejaan Kang bejaan. karunya Karunya leuweung sanget. ulah maseaan gitu di bejaan teh. Kieu. Jalu, ieu. Ulah dilarang keras masuk hutan Mertani. Sababna naon? Sebabna hutan Mertani itu wah leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong. Hutan rimba, jangankan manusia masuk ke dalam hutan itu, burung dari tetangga hutan melewati hutan itu rag-rag saharita. Jatuh gitu tong dicampur aduk. Alah namun ni geurehan cicing. Aing teh keur ngala duit cicing. Jadi kalau ngelewat ke sana teh ti bebeut. Aduh ampun. Dek, kalau kagak ngerti kalau burung dari tetangga hutan melewat hutan sana, hutan rimba Alas Mertani itu dan Alas Panayagan. Iya. Yeah. Jatuh Bisa 3 jelig. bisa 3 jelig tuh geuning sarua sia oge gitu wayahna dilarang keras bahaya sabab dedemit banyak penampakan di sana Uka-uka banyak uka-uka Marasi gentayangan dilarang ngalanto ke sana. Aduh ampun, aing ngalanto teh bahasa Indonesia atuh. Iya, dilarang lungak-longok ke sana. Tong boro hingga anjeun. Heeh. Saha bae nu nyarek ka kaula. Anu jadi hahalang ka kaula. Lamun maksa aya bahan cilaka. Ulah bisi pondok umur. Ayo, kembali lagi ke tempatmu, ke Astina. Maksudnya naon? Leuweung amer dek dibabad. Waluh. Apalagi kamu mau membabad hutan. Wah, dadag sampai rupa hade patut tenganyuk rupa teu menta kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Ulah kitu maneh Bim hayo balik deh ka itu. Ulah ngahalangan. Balik deui. Ansur lebur papan kali tulis teh aya halanganana aing dihakan jurig Alas Mertani. Wah itu. Bandel amat nih orang. Pulang lagi. Jangan marah ke dawang. Sayang saya mah kepadamu. Beta mah sayang kepada lu. Sayang supaya Beta teh naon? Yo, sia mah. aku beta teh.
Sabab NTT masih muda, masih panjang langkah, masih panjang harapan. Jangan mereka dawang. Ayo kacau. Mereka dawang. Aing kakarang ada yang mereka dawang. Siapa ada lain orang Yuna. Kacau. Ayo. Akibat tina mereka dawang ke bahaya bahan murukusunu. Siapa itu deh, jangan neutruk ah. Aduh ampun. Jangan basangka. Ayo. Siapa itu jangan basangka. Ulah halangan buta. Aku si bakal lumampa. Wah. Lamun kitu carana ente bakal silaka ayeuna keneh oge. Silaka naon? Aing anu bakal ngamekna keuna ku hukum maneh. Wani-wani dek ngaruksak hutan saya hadapi dulu. Wah, betul. Ajar Edan. Apakun wani marang aku. Ora wani dening apa ku lanang kue lanang. Gue berdua, lu bersatu. Lain bersatu atuh. Saya ini berdua, kamu bersatu, orang sana beresin. Ngedan, Alicia dek ngagugu mah. Kurang ngajar siapa. Loh, dek. Waduh si Ade euy geus sarupateun. Walah, jangan si Ade ka jurung kurang. Waduh, hati-hati dek. Initmu amane bisa kaulah balik deui tapi nenyo bangke sia heula. Uluh nyaan Wanian ya budak. wanian berani amat nih orang. Oh, ya. Pol berani. Awas ya. Wup ya. Arasa? Iya. Ayo. Wah, Berani amat nih. tebal juga nih perutnya. Pukulan sampai Wah. Wanyir. wah, tahu. Sudah tahu masa depan ini. Hei. Oh. Iya. Iya. Wuka. Alah. Maju si. Waduh. Anak ini Wah. 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 Engap beren mah. Wah. Aduh. Pasian cai atuh. Aduh. Boateun. Edan nih orang. Wah, ya. Aduh celaka. Apa yang hilang? Jipo hilang. Bawa dari Aduh. rumah Jiponya. Uluh. Hebat ya jelema. Luar biasa ieu we. Uluh. Hey. Gede sekali tenaga. Wah. Murid si Jesli ieu. Betul. Gede sekali tenaga. Saha Jesli teh banar titiran dicu. Si Jet Li. Waduh. Wah. Wayuh. Wayuh. Waduh. Maju. Weh. Alah. Bim. Sebentar.
modal sia bim bim aku kalah modal sia bim bim iya urang Waduh. What? Alah, Sampai ditotogeun mo. Tuh kan. Tidak dikasih Terlalu emosi kamu, Ce. Emosional. Dek. Alah. aduh buat cangking. Aduh, tolong Kak. Apa yang sakit, Dek? Apa yang sakitnya semuanya, tuh. Tolong pijitin Tolong pijitin. Sok atuh kayaknya. Jadi Cek akang oge ulah getah harupateun teh kitu tah. Alah pokona mah dah. Tulungan we, urang teh ulah nepi ka kieu. Cecing atuh. Pokona mah aduh jangan cecing. ulang nges. Aduh tulungan ka cah eta aduh ulah tarik teuing. Duh. Jangan naon kulan? Kentut. Kentut. Alah, Sembuh mah. sembuh Kang, bisa jadi masuk angin. Betul. Aduh, masih berani kagak akangeun Takut. Syuk akang oge nya, kudu tenang gelutna. Silakan akang. Iya. Hebat juga nih orang, aduh. Gelo. Waduh. Wala. Bim. Tong aja maya kulit beteng getek aing. Bim. Wah. Bim. Wah. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jang ngelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nur cahya sasakarning wang. Nur cahya sasakarning wang. Cahaya gilang gumilang. Gusti Dewa wungkul Jadi Dewa Bayu lan Dewa Indra. Iya. Hari eyang teh lain kunanaon kasep. Melangwe hidup dek init ka alas mertani alas amer. Sabab eta teh dedemit berakasakan garalak wungkul di dinya teh. Kahiji kadua na ngajabah
doa Inung Anjeun oge kulawarga Anjeun anu keur ngadoa di sangar perangatan mentas supaya Anjeun gagal tina initna. Tapi jelaran Anjeun geus teu bisa dihalangan deui nya. Eyang mangan ukur restu bae. Ngan kadewe sing ati-ati. Anu penting Anjeun kudu istiqomah jejegan seg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Ieu. Tak hiji kitu, kaduana kitu, katiluna ieu eyang. Dek masihkeun kenang-kenangan tawi soca ti sawarga. Naon ieu? Ngaranna teh Gadalu Kitasari Gadarujak Polo. Ari ieu teh baheulana dicekal ku hiji dewa. Tapi dewana baong dibeslah ti sawarga. Ti sawarga teh eta dewa teh meunang hukuman teu meunang asup di ka sawarga. Nya eta dewa teh bobogohan di tempat anu dilarang. Nya mang taun-taun eta jelema can mulang deui ka sawarga. Tak kual sakitu pek ieu inventarisna. Moal sarua bisa ngangkat ieu gada lintang ti eyang jeung hidup. Geura tarima pikeun bekal lumampah ngababad alas amur. Ieu. Matur nuwun dewa. Bra, aku si bawa. Pek. Nuwun. Matur nuwun. Ya. Tara loba omong. Nuhun init. Luar biasa eta budak. Kuat pisan maksudnya dan bari budak ngora. Ieu. Da ayeuna mah urang geus bebas tugas hayu urang mulang di ka sawarga. Iya pada-padahan Bapak. Batara Indra sejam mulih ka sawarga Maniloka. Iya. Demi ngawangun negara. Sabab dewi di pangeran, sabab dewi di pangeran. Kayu agung babar wete samia rempelku samia pang-pang sekar mekar pandele si pandan arum
mulus lampahipun Raden Bima asa di modalan nampi atawi soca ti dewa nyaeta Gada Lokitasari Gada Rujak Polo atuh sakura tatangkalan anu ngahalangan mah sanajan gede bari jeung akarna raruwet dugi kacing darorok dokayaanana naratas jalan ngajug-yug ke alas amer tuna lampah eta kacarios di hiji tempat di Ileuweung masih keneh ka sanak ka wewengkon alas Kutarungu aya hiji tempat anu endah kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes si horeng di dieu teh aya hiji makhluk aya anu ngageugeuhna anu kakasihna teh Bandung Banawasa anu ieu Bandung Banawasa teh buuk parantos gimal panon parantos cinul tos teu mangrupa jelema margi parantos puluhan tahun nampi hukuman ti dewa nyaeta ai dihukumna teh dikadunyakeun kalayan panutanana anu kakasih Dewi Widarmi anu disapa jadi batu ku dewa anu kiwari ieu batu teh teu oleh ditapaan diceungceurikan dipuasaan supaya mulih ka jati mulang kasa tapi dugi kadanget ayeuna teu acan keneh wae aya panghampura kitu kaayaanana parantos numpuk kembang-kembang anu gararing di hanapeun ieu batu margi ieu batu teh upami ditebihan ku Bandung Banawasa teh sok ngajangelek nemongan jadi putri biasa nanging upami dicaketan teh sok jadi batu deui atuh ieu Bandung Banawasa rengse ngalah kembang-kembang nu saleger kangge susuguh ka ieu batu teh halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan bunga wireh bakal katingali wujudna ti katebihan tina kendingane pun bendrong ait
Ya iya kembang menang sasangkehan aing Duh, Leres. tapi marurak di jalan kembang dan jasa hiji Sakitu ge. malum tos lagi. sabab ieu kembang anu pangalusna Pangsaena. kange susuguh ka panutan kalbu bebene pamepes hate Sae. Nyai Widarmi bagiakeun ya Kang Nung kaulah keur ngintip-ngintip sugan ngajang ngelek da biasana mah lamun di jauhan sok ngajang ngelek jadi putri biasa Sumuhun kulang. nu matak ulah digarwakeun panayagan jempe heula Oh mangga moal. he Mangga. Sing kalem. jempe heula kabeh Oh sae. na teu ngadenge maneh Oh, mangga. Mangga sing rineh wek. sugan Sing rineh. tada teuing suka bungah diri kula lamun teh mahayeuna sanajan teu balik deui ka sawarga asal kaula bisa papangi jonghok jeung manehna paduduaan disiksa kitu kaula geus puluhan tahun nasib atuh dah kumaha hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duh nyai anu geulis bisa laksana jeung akang dek ngintip Oh sae. ieu Dewi Widarmi Iya ge. memang upami parantos tebih teh ieu Bandung Banawasa osok ngajang ngelek biasa jadi putri nanging teu tiasa ngalengkah istuning bareurat kaayaanana aduh tobat teuing Kang engal kaula nun ieu meungpeung kaula ngajang ngelek kaula nun enggang Kang tingali kaula parantos biasa kaula nun enggal aduh disiksa teh nepi ka puluhan tahun Dakaran wenu. da kaula teh normal atuh hirup teh normal Tangtos. Seperti nah menang hukuman anu sakit beratna sumuh. Awatos we. Saketika sedikingkin salatsa kaberatnya enggak hate langkeng nyantel montel wagamu kedapat turang itu mampi takdir tanah sadra tumarima saban banci moal pohon nyebat asma ning pangeran pasrahna ka pangersana dandan makhluk limu insanu mulia jatnika sapraptanepun ieu Bandung Banawasa bunga-bunga ngang bunga marwata sutadina dirina Duh, leres. nyana kembang anu sakitu segerna
ningali panutan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneuh ngajang ngelek jadi jalma biasa Doh eta lompat ti paparatit ngagabrug ka ieu Dewi Widarmi anu parantos ngajang ngelek ait engkang engal wah Nyai anu gelis bagja nung bagja lajeng digabrug nanging Duh ieu Bandung Banawasa leres dugi kajung palik ben senur tarangna kadenan yakin jadi batu deui ya Gusti teuing nasib nepi ka kieu dewa talung kene nying harepan musuh jutaan tibatan disiksa ku duriat hanteu laksana duh nyai sabaraha taun deui akang tetep bade ngantosan nung kengeng panghampura jeung akang atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duriat bogo nyaa welas asih ka anjeun teh Widarmi puluhan tahun akang disiksa ngadagoran batu beungeut geus teu mangrupa jelema buuk kimal aduh nasib bana kieu-kieu teuing ae naha iraha kula rek meunang panghampura nu maha agung margi nu kawasa mah uninga da ieu mah yakin manusia hirup di alam dunia yakin bakal kakenaan ku cinta bakal kakenaan ku boboh tapi naha bet aya nu ngahalangan anu model kieu naon dosa kula ya ongko pangeran ngajadikeun makhluk sajodoh wah leres atuh tepungna ku birahi jeung asih tapi naha kaula bet dipegatan wae Gusti aduh hawatos kula datan nirata ngademan ewu pagulingan rana datan nirata ngademan ewu pagulingan rana Raden Bima Tuan tuneun ngaruksakta tangkalan di ieu tempat margi endahna luar biasa sapertos anu diatur leres kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes jogan ka ieu tempat katingali ku Bima aya jalma anu keur nyengcerikan batu ngagalentoran batu nuju nyuuh ieu laonen di leuweung grotan kieu aya makhluk kurang gaul kurung batok kurung teu nyaho meureun awewe teu apalna bege teu nyaho cewek kapaksa batu diciuman karunya marukana meureun awewe teh batu ai bogoh aya meureun teh eta nempuh batu dianggap awewe dumeh rengat tung disingsurikeun dari ngabodor aing mah nemongan atuh nung puluhan tahun akang tengah nukur kieu jeung kieu galis nemongan nung
hayang ngarasakeun akang teh antep leungeun akang sareng panangan nu pantes silih tungtun belah ditu silih udag jeung akang nyaeta nuntaskeun rasa duriat akang ka salira nu ye teuing nasib nepi ka pelbaki nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kapan kaula teh muntang ka salira salalamina tapi geuning teu acan aya keneh panghampura duh nasib nepi ka kieu nasib kula ampun coba nung cenah kada batu nung meureunnan eta teh batu nu karadak teh jiga jerawat meureun hei hei wong uget wong gendeng lain nung sama batu belenggung hop segera purna dewa purna dewa genera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya ya nyebut wong gendeng ka aing bangsat memang saha anu teu gelo batu di ciuman iya iya urusan aing bangsat gede hulus ya saha ngaran ngaran aing Bima Bima iya naon maksudna yang serikeun aing eta batu di ciuman eta lain awewe batu iya urusan aing bangsat teu nyaho mimiti da sia kurang ajar Rusia aing nyingka sia ye bisi hayang awewe pangneangankeun ku aing atawa neangan sapi bikang bangsat kurang ajar ngahina leuwih tina naon hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah sok sia sok ayo dileretan mah dileretan aduh Gusti anu Maha Agung eta geuningan gada teh inventaris aing baheula Gusti Nyai moal balik deui ka sawarga eta inventaris lagi geus dibagi-bagikeun ka batur Nyai nyaan dewa mun teu salah eta teh gada Lukitasari gada Rujak Polo memang tuh geuning dah heueuh ye yakin dewa kasebelan hari anak-anakna boga anak teu dikawin Batara Indra Batara Bayu teu dikukumaha ari aing karek bobogohan oge geus dipecelengkeun nah asa kabina-bina teuing ieu adil teh kuteung teuing teuing nasib mimiti karuksakan dunia hukum geus dibulat-bulit mode kieu geus pilih kasih dengdek topi kurang ajar aing lain urusan gada dicakal kusia tapi aing teu ngeunah dihina kusia bangsat hoyo hai moal naon eta gada ka aing wawuheun penastikar sayang tumampara iya inggih Bima
diangkat kulengan sabelah ku ieu Bandung Banawasa. Leres. Memang ieu Bandung Banawasa teh tanaganan nandingan badak sawidak. Iya ge. Wait yo. Bangsat. Ma dipun balang kumelayang di Gaganawiyati sanajan ngarawel kana dahan. Dugi ka ngadorok-dok dahana tetep ku gede-gede na tanaga ieu Bandung Banawasa. Iya ge. Duka kumaha pinasibeunana ieu Bima. Kacarios ieu Arjuna Raden Arjuna kairing Semar Astra Jingadawala maksad milarian ieu Bima Leres. anu bade ngababad alas Amr. Kakang Semar kulan urang reureuh heula Kang. Sae cepot yeun Dah eta Kang. urang reureuh heula sae Heula cenah Kang dunungan capek penginten kanti ngaparantos loyo tuh. Kebingung temangi tungtung kasusah tadaek pisah ulu tati baringung hante benang di babara kasedih teui-eui nyaksana mah sumarama nandangan bae kasedih iraha atuh kuliga ayu pada surti Pak Ustad Hijrun Rence sangkan tinting kana ati magehan tali pasini eyang atin anu matri siang wengi. oh iya Haturan wa kulan. Haturan amuing ha syukur kumaha wa teh damang. wah Sumuhun. mejeh jang Nuhun ari sehat mah wa kulan. nya kitu teh wa teh teh bade ngabujengan juragan Bima ucu Nah ka mana kulan Gusti Bima teh wa? ih nah ari ilaing disuhunkeun ku urang Kurawa Sumuhun. pajarkeun teh cenah heug negara astina rek dibikeun tapi pangbabadkeun heula alas Amr. Oh kitu teteh kulan. Sanajan ku sarerea dihulag tapi nah ada ku alim-alimenna jalir janji sulaya carita Sumuhun. Oh jo dirik di. si horengnya cu gening budak oge sok mawa ti bubudak Leres. Eta teh sok mawa watak ti bubudak karakter wa teteh Heeh. masing-masing. taku kituna ujang di TPI ya teh cu Di TPI. Hah? TPI Televisi oh Pendidikan Indonesia. tu gening bagja ujang amuing ucu Leres kuan. urang Jawa Barat ye tada teuing aratoheunana Atoheun wa aya penayangan aya penayangan seni tradisional. sasasih 2 kali seni tradisi utamina wayang golek di TPI Sumuhun wa. sanajan bari ua sasatna ho masih keneh acak-acakan da puguh nya kitu teh ua teh teu ngaliwatan pendidikan formal Ta eta wa. ngarumasakeun ua teh seni anu kurunyung ti kampung datang ti padesaan tangtosna oge ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana Sumuhun wa. panuhun bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan pamiarsa Leres. hapunten nya cu Ikan tenang.
Sugan ke maka payun dalang teh sarjana unggul dokter Anas unggul malhancing profesor laras sugane ke bibit-bibit nu panayagan KB sarjana karawitan tuh nyacu uama hitung-hitung ngabalakan narik naon mere spirit kabarudak supaya leuwih sumanget dina ngaronjatkeun kabudayaan urang taeta ulah nyacu dugi kalengit sok teruskeun kreativitas ieu teh cu ai seniman mah ditungtut adaptasi jeung apresiasi laras apresiasi tuh konsekuensina nyaeta urang sararea teh seniman teh kudu tingkatkeun kreativitas tiada hari tanpa inovasi supaya bisa ngigelan zaman tah gitu cu tingkatkeun gaul nya sumuh ai teu gaul jeung teu daek tatanya mah hartina teh sombong teh boga rasa geus pangbenerna padahal geus boga rasa ieu aing pangluhurna padahal geus tinggaleun tinggaleunan ge nataku wa teh ujang 90 derajat ulah rasa boga pinter ku ngadenge kreativitas barudak ayeuna komo amuing asa jauheun sumuhun nyajang laras tak ku kituna wa mah etang-etang ngabalakan nonoman anu bade sumpingnya cu da wa mah geus kolot wa mah hitung-hitung naratas teh naratas we urang nyajang pibahaneun barudak engke ayeuna geuning TPI ieu dayangkeun wayang golek amuing bagja urang doakeun ku sararea laras mudah-mudahan TPI tetep jaya salalamina di udara nya cu amin wa cing langkung jayana langkung pesan tah kitu ujang oge atuh ka anu sami nongton di TPI langsung sumuh nuhun wilujeng tepang sareng uasa parakan nya cu Pawahid oge sumping ti grup Eman Bersaudara. Sumping. Aduh, rek pesen sopa wa kanyeuna. Omanga. Ya. Ulan. Penggemar Satya tetecu. Pak Haji Sidik ge sumping. Pak Haji Sidik oge geuning itu nengo we dina TV. Sareng Ibu Teteh Nining. Bari nu ngangkat sanggaring. Ujang. Cep. Pilih nyang kolong kana waktos sakitu we ti uanya cu. Mangga uah. Hampura tina sagoropa kasalahan ua. Nyajang. Leres kulan. Dan ua teh nyarangan pangaulaan ieu teh Juragan Arjuna. Sumuhun ua. Sae. Kadewe mi HP ka ari laing sararea mi HP sakali deui. Kumaha ua. Ulah era lamun ku budak di papatahan. Anteu ua. Ila laing panayagan sararea da ai teori mah eleh ku barudak nyajang tuh kitu Cep Ega geuning Cep Ega robot putra Cep Dodi Cep Ari anu seueur kasusna atuh Cep Ari sami eta oge tak eta mah hiji teu aya cawadeun. Teu aya. Tah kitu nya cu. Tah kitu jang. Urang gogonyakan we ieu mah nya cu. Ulah soteh jadi ejekan, anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di Indonesia. Amin. Wa amin. Amin wa. Ieu teh wayang teh relevan jeung TPI relevan televisi pendidikan. Yuk urang ngadidik diri heula we urang ayeuna mah sararea. Nya cu. Urang ngadidik diri oge ngagupay ka para nonoman sok tingkatkeun kreativitas. Mangga. Dina olahragana atuh tingkatkeun olahragana. Nyajang. Dina senina tingkatkeun senina supaya urang ulah jati kasilih ku junti teh. Heuh. Nyajak. Sumuhun. Wah, wong jelek. Saha eta nu nyebut wong jelek? Saha nu nyebut wong jelek aing? Moal ka uwa. Da teu kudu disebutkeun deh kada geus goreng. Siap. Da tiba heula oge, saya mah udah jelek itu bejak-bejak. Wong pohan.
moal naon dek disebut wong jelek oge. Daru masa atuh. Rumaos uanya. Heeh. Wong jelek. Aduh. Wong bagus. Kasaha nyebut wong bagus teh? Saya wong bagus. Kasih cepot gitu? Biasanya. Lain Kang. Kasaha ka kaula. Oh sumuhun. Mun di aku. Wong bagus bener da kali jiji na eta. Nu bagus teh. Ya, meureun kadek ka wong bebeng nyebut teh. Sumuhun. Nah, sia dulu lompatan. Tahu dulu lompatan. Aya jelema apa? Duh. Naon? Nyalukan ka abdi hei wong bagus. Wah. Kadunungan wong bagus mah ka abdi ongko. Kakang Ait-aitan Pak. Kade. Naon Pak? Tuh diharap dulu aya jelema nu datang dulu jang. Aduh, palang siang. Amo hati keberus moal. Apa lain nama didinya teh lomang? Nya, bageur aing mah. Ayo, geus apal. Bieuna dewek teh rek eta rek reuwas. Aduh. Ulah mana Kang? Tuning. Itu di payun. Nya we geuning Kang. Kagak nyebut wong bagus. Kade sing hati-hati amuing. Kade. Geukeur ya. Sapa aran dira wong bagus? Ngaran kaula Arjuna. Siji meneh siapa? Isim abdi. Ya wong bebeng siapa? Semar. Wong kulehe. Wong Lagedu siapa namanya? Tunggu saya Lagedu. Eta sihung nepi ka moal Raja Bagong mah kitu. Luar biasa. Ada kelebihan. Wow. Manusia ada kelebihan. Ya, sia. Naonana si Arjuna sia. Dukun. Modal sia wae. Oh, iya. Saya urang adu teu ampar 3 jelai sia. Oh, bener.
Lihat terus menolong.
lamun lumpat pukul lumpat kayak gitu barang tuh kaulah bisa maklumi tanpa dihilang tanpa kau seselumputan sopata Arjuna sama sudah ingat kaulah wismanuna jeung diri anjeun di menit ieu di detik ieu ngaran anjeun sah ngaran tes saja pada di Arjuna Margana ngaran anjeun tes Soparta sabab anjeun jeung kaula geus manunggal geus ngahiji lain puluhan mah ratusan tahun kaula teh napaan ieu kuda geuning puguh geus jadi milik anjeun ngan kaula mung jauh jeung ieu kuda nya kapaksa manunggal jeung anjeun dimilikeun anjeun bawa ku anjeun hiji tutumpatan pikeun anjeun ke dieu dina kursi jadi pamimpin kalayan bakal bisa digunakeun ieu kuda anu ngaran Arba Puspa lamun perlu salukan we sarata menang kuda kaulah bagian bukan dewe di mana pan jadi pemimpin teh sing emut kanu ali dan ningagan sareng teh abi sudah nunggu jasa abi kuncinya teh karayat rezeki kan ya dawala dan itu tuang rasa Akang wone semangat diatur dan semangat diatur lah udah gini aja aku aduh umat singalianan walau gak ada dimana akang kenggara tawi sosa dewa ngarana lo kita sari gadarnya polo rai oke namanya teh kengeng kabingan kengeng kuda di mana kuda istana dina dampal leung ngarana Arba Puspa tapi kengeng beurit kan hai beurit PKB beurit kaulah jisa tinggalkan sauribu muli margi ibu tedamang dina waktu sayeuna aturan lain barang busiar kalah situ biasa tedamang teh ada mulai deui aing cadaus bawa tala sama arek nepi ka putarumun atas jalan aing paling jeung kaanehan aneh naon paling hiji makhluk bukti mah ngarana Bandung Badawasa Bandung naon Badawasa Bandung Rote Api Bandung Badawasa aneh makhluk teh nyuman watu jeung aneh anak gelaga luar biasa aing diangkat kuleun sabola ayo wit betul aing ngaralang kene anak gelaga luar biasa tapi aing sarua saele gaya betulkeun aneh makhluk aneh nyuman watu jadi akan kita tua muli betulkeun aing jeung saleh akan
semangat tutup saya. Lebih tapi tetap pemendegang jadi lanjut semua kemana juga ada para begitu karakternya. Bima Arjuna Hanuman Acarya Silvano Panawasa
nyawa geningyung pada batu Baik bos, pakai kamar punya sosial yang di alumni sing lemongan gelis tapi omongin aja dong suka suatu bingung ya ini naon pinggir menunggu hari tinggal lebih nyusul kena ojek lemongan nyai mas kau lalu salah apa dia nyai teh gitu kau lalu sip lemongan lautnya nyai Bima ayeuna poe dihormati sobat-sobat siapa Arjuna Asarawi daun sepir nangadamu raka menang panghina lajeng ngagajeng ngangingkin asli barang anjok kapayun Bandung Banawasa ditepak dadanya kudu ka Arjuna meleweng kawan-kawan utarik-tarik tanah dari Bandung Banawasa bangsa Edan siap modal baik siap modal bangsa benar speaker saya cuma jadi belakang Bandung Banawasa pada nyeretkan Bima ia kuku Bima anu nyampet lempengan huluangan amlas karena huluangan ia Bandung Banawasa di kahuria pun seriki Bandung Banawasa Kaulah yakin yang kaulah mulang di kasawarga kaulah dek milunga hiji jeung anjeun pamulang kalimati kaulah bisi anjeun aya karapat sama ngaran kaulah Bandung Banawasa tanaga anjeun bakal nambahan nandingan badak samida panggilkeun we eta batu bisi pajarkeun fitnah
kaula nyiuman batu buktikeun ku aja Jing, mana puyuh? Tahu susu rumput aja. Cepot. Ya kau lah mana puyuh. Ya, jangan mau. Sebab lain sepuyuh-puyuh. Kaulah ngitung di teteangan sabab kaulah teges asup ga baju miraga sukma ina tetepokan maneh di mana hese ngisi samat we kaulah ya siapnya nyempol di semuanya itu teras keji siap kalau puyuh teh ditengok siapa yang cincin pe dari gunungan dewe menguji kemana ya? Nah kan? Batu orang telur. Nah itu main we. Benar stiker sayang kemampan. Ibadur dari jamaah bugadalo kita sari amurasut dari koral lami-lami lengitan. Sang elek jadi putri Dewi Widari. Woi. Luar saya sesekar lewat. Luar saya sesekar lewat. Sakaya bilang-bilang. Dinuhi ayah orang tulisan tak kan? Wah dia tu. Asal kamu ansik dengan diri anjing. Ya takang Bandung Bandawasa. Yang laksana kau lajeng anjing kau lajengnya wujud. Nyatana kagarwa anjeun arimbi ngaranna diantos sonona tu kaula ka makanan sing dilaris ye kaula teh sono kang Bandung Banda Aceh ikut kaulah ayam modal situ ayam Syarjula Syarjula teman Arjuna bakal apruk-aprukan ke dina mangsa papan alas amr lares Raden Bima ayo ditului ke lalampahan dan cukup pas mudah-mudahan sih bisa patepung deui sing Juragan Arjuna ya lalampahan Bandung Bandawasa Niti di
dina syariah babat alas amar kurang cekapkeun we ka dieu tepungna deui Panung Banawasa sareng Dewi Darmi mudah-mudahan maya atuh cinta pun jodohna di panganten ulah beri kapupah deui kalayan singa hiji jauh sunuk agang datang caket geraka korek selamat nu kagungan maksad sakula wargi selamat panganten jalan istri selamat anu nongton selamat nu ditongtong sakali selamat tetap selamat kami sun maksad wangsul tenas waktu siasa patepan deui di omongan sakali hapunten tina no pihak kakirangan sareng langkungna ieu nampahan urang pungkas kumaha